Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, langkung tipayun khatib ngemutan kepribados khusus umumna kasadayana jamaah Jumat. Hayu urang senantiasa berupaya kangge ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kalawan makna anu saleresna nyaeta ngalaksanakeun sadayana parentah Allah oge nebihan sagala rupi anu dilarangna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dina sapali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul seueur pisan ngadugikeun nasihat atanapi tausiah anu sifatna perumpamaan. Sadayana perumpamaan eta dimaksudkeun sebagai pelajaran pikeun jalmi-jalmi anu daek berpikir. Salah sawios di antawis nasihatna nyaeta hiji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh yen jalmi mukmin diumpamakeun hiji tatangkalan. Masalul mu'mini kamasali zar'i la tazalu rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala. Jalmi mukmin diumpamakeun hiji tatangkalan kuat anu teu runtuh sok sanajan dihadang angin ti kenca jeung ti katuhu. Hartosna jalmi mukmin muarek putus asa sok sanajan anjeunana dipasihan ujian sinareung cobaan. Jalmi anu tos kiat imana salamina bakal tegar, sabar jeung tawakal, sebab anjeunna berprinsip henteu aya ujian tanpa aya jalan kaluarna, henteu aya kasusahan tanpa aya panawarna. Rek aya di kenca atawa di katuhu, di handap atawa di luhur, jalmi mukmin bakal salamina tegar menghadapi ujian hirup. Anu kaduana, jalmi mukmin diumpamakeun hiji bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Jalmi mukmin sareng mukmin anu liyana lir ibarat hiji bangunan di mana sebahagian nguatkeun sebahagian anu lain. Kerjasama henteu egois jeung ngarasa dirina leuwih penting jeung berjasa, gotong royong jeung tenggang rasa, karena memang eta sadayana mangrupakeun sikap mukmin anu kudu dibangun dina setiap pribadina. Katilu, jalmi mukmin diumpamakeun anggahota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza staka minhu udwun tada'a sairul jasad. Perumpamaan jalmi mukmin dina sikap saling nikah cinta, saling ngulas asih jeung sasama, jeung saling nikah nyaah, diibaratkeun anggahota badan anu aya dina dirina, di mana lamun hiji anggota badan gering, maka anggota badan anu lain oge milu gering. Suka duka dilalui bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,
sikap saling memiliki mangrupakeun lambang persaudaraan sejati. Kaopatna jalmi mukmin diumpamakeun enteung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadauh, al mukminu mira'atu akhi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jalmi mukmin diibaratkeun enteung pikeun dulurna, di mana lamun anjeunna ningali hiji perkara anu aib tina diri dulurna, maka anjeunna daek ngomekeunana. Enteung mangrupakeun perkara anu bisa nganyahokeun naha urang geus rapih atawa encan. Hartosna sagala kaalusan anu aya dina diri urang mudah-mudahan jadi tauladan pikeun batur. Sedengkeun kakurangan atanapi kaawonan mangrupakeun peringatan pikeun diri urang kanggo ngomeanana ulah nepi ka jadi contoh jang batur. Anu kalimakna jalmi mukmin diumpamakeun lebah atanapi nyiruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh, masalul mukminina masalun nihlah in akalat thayyibah wa in wada'at thayyibah wa in waqa'at ala udi syajarin lam tafsirhu. Perumpamaan jalmi mukmin lir ibarat lebah atanapi nyiruan. Lebah atanapi nyiruan di mana-mana ngadahar hiji perkara pasti kadaharanana kadaharan anu alus, serta di mana-mana ngaluarkeun hiji perkara maka anu dikaluarkeunana oge pasti sesuatu anu alus tur manfaat. Jeung lamun eunteup eta nyiruan dina hiji dahan tatangkalan, maka dahan eta pasti moal rusak. Artosna jalmi mukmin bakal tiasa nempatkeun dirina dina posisi anu alus, sedengkeun jalmi zalim bakal nyimpen hiji perkara anu lain dina tempatna. Jalmi mukmin ngan saukur midamel hiji perkara anu menurutna alus sarta manfaat. Dahar anu alus-alus nyakitu deui nyarios oge anu alus-alus. Rek dina kaayaan kumaha oge jalmi mukmin bakal salamina berusaha kangge midamel hal-hal anu sifatna positif. Lebah atanapi nyiruan teu pernah nyerang musuh, tapi mesti hati-hati eta nyiruan bakal nyerang manakala hirupna kausik jeung terancam. Demi yang mempertahankan kehormatan, umat nyiruan eta rela mati nyeureut ka pihak lawanna anu rek wani-wani ngaganggu habitatna. Walhasil jalmi mukmin pantang neangan musuh, tapi lamun aya moal incah sok sanajan salengkah. Kiwari dulur-dulur urang keur dirongrong ku teror, terutama teror ke para pemuka agama, para dai, para kiai anu nuju dakwah ngajalankeun sinar ngadugikeun syariat agama ka umatna. Kukituna hayu urang rapetkeun barisan urang dina raraga ngabela agama urang di saat agama urang diusik jeung dilecehkeun. Mudah-mudahan khutbah singkat ieu sing ngajantenkeun hiji motivasi kangge urang sadayana, terutama kangge para pejuang Islam anu kiwari nuju nanjeurkeun kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.